berkah kan itu kan dia kagok hidup dugi kadang ayana hidup di tikahnya takos ngabok biaya nusaki agama cu apa mah ikhlas hidup kagok hidup saya simbol hidup bahwa sudah sampean apa lu dianggo aja ngiji kan itu kan apa mah hidup teterang berang teterang putih kagok hidup menuju alih kampung Allah menuju jajan atau insya Allah apa punya kehidup mana berat ini simbol bahwa sudah sampai apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menelusuri daerah Cigugel karena ada peliputan untuk nantinya pemandian namanya untuk siraman pemandian calon pengantin, karena ini rencana pengantinannya itu besok hari Senin ada pernikahan. Nah ini daerah sini tradisinya itu sebelum pernikahan dilaksanakan itu biasanya diadakan pemandian calon pengantin istri. Oh ini ternyata. Mangga urang dikawitan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Lamun dibayun sumangga urang sami-sami panjatkeun puji kana syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Raina dina sautan ieu urang sadaya desa Patepang Lawung Pamprok Jonghok Patepang Rarai dina kayak sok afiat dina raraga ngaras kali siraman wabil khusus kanggo hidup calon pengantin istri anu insyaallah dina dinten enjing baris lumangsu akan pernikahan. Urang doakeun ka urang sadaya mudah-mudahan aya dina kalancaran tur aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala dina kembang rumah tangga nasib jantan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Salawat kanya salam pamudah-mudahan dikucurakeun ka panutan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tehilap ka para kulawargina ka para sahabatna tug dugi ka urang sadaya salku umat anu turut kena ajaran mantengna dugi ka yaumil akhir amin ya rabbal alamin. Bapak kali ibu hormatun simkuring wabil khusus pangarsa Bapak Herman kali ibu anu dipihormat oge hidup gelis calon pengantin istri karsana nang Helen peryogi ka uningna gelis rehna acara ngaras kali siraman telebet kana rukun wajib malih mah teh sunah-sunah acan ulah cek peripaus hidup tuturut munding batur ngalaksanakeun ngaras kali siraman tapi hidup kedah ngartos naon hartosna ngaras kali siraman ngarasnya eta ngaji rasa tangtos hidup seueur kalepatan kanu janten idung sareng bapa ti awit gobrakna ka alam dunya dugi kadanget ayeuna apa sering mamah palih dia baris ngajajabkeun hidup diecakeun kana pelaminan dina dinten enjing tangtos urang silih luburkeun dosa geus ngarumaos hidup seueur dosa ka mamah sareng ka apa mamah ngais ieu simbolna di mana hidup gubrak ka alam dunya langsung dipangku ku mamah ngorbankeun salah sahiji nyawa pikeun nyalametkeun hidup gubrak ka alam dunya pon kudu di apa ngapi ngajarin duwi kadanget ayeuna insyaallah apa sareng mamah ikhlas tu ridho nu ngajantenkeun ikhlas mamah ridona apa ngajantenkeun ridona Allah Subhanahu wa taala pon kitu di apa sareng mamah niatan dina manah kado ngajajabkeun tuang putri ieu baris ditikahkeun kajajakan rupi ka cinta ku hidup oge niatan dina manah gelis nyuhunkeun hapunten kanu janten indung sareng apa sumangga supados teu nyangkol ti kana waktos yang ngaras kali siraman urang di kawitan.
Nedang pangjihad pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguwaratan titis waris nining aki basmalah dina mana niatan kanggo ibadah kanggo ngajajabkeun pangputai. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Bapak dina hamparan 7 sinjang ya simbol gelis di mana hidup beberapa alam dunia dipangku ku mamah teh nganggo sinjang. Pon kitu dia urang bakal ninggalkeun alam dunia bakal dirurup ku sinjang deui. Kita simbol hidup tujuh alit di ais ku mama di api ku ingkang rama insyaallah bedakan ayeuna disimbolkeun apa sareng mama ngajajakeun bayangkan itu apa gelis apa ieu nyadak pelita nyaeta lilin simbolna apa nyaangan hidup ngadidik hidup di cacap tuntas tuh dikadangan ayeuna kurang terus apa ikhlas ridho gelis niat tadi nama aku ngosip pas malah apa tiup ini bismillahirrahmanirrahim mangadi tiup kok beral gelis apa terus melepaskan hidup insyaallah hidup ayeuna tanggung walar nyaeta cara ge hidup bangga mama calik di aisilah mama dilahun apa oge calik dilahun gelis dilahun aku mama tinggal gelar kali mama ngaco rusak itu mana mainan mama dikiat-kiat dalam itu mana abot gelis pada ngecakeun aisan bakal hidup asa cikena hidup diguburakeun ka alam dunia dilahirkeun ku mama di ais ku mama ayeuna parantos penak jeung jodona dalah di kumaha berat dina mana mama putri nu pikanya aku mama bari acakeun ya aisan mama ikhlas ridho insyaallah ikhlas saja keriduan mama ngajarkan ridho Allah Subhanahu wa taala nyata gamana oskeun basmalah bismillahirrahmanirrahim mangga lungsur geus diacakeun ka Aisyah mayun ulah kamar cepengan pandangan mama tinggal heula raraina sing antep tangtos hirup seger dosa ka mamanya kudu dihaja atau teu dihaja mun dipiwarang ku mama aya pari paus engke heula mah engke karos ku hidup di mana hidup parantos kagungan putra ayeuna sini hubungkeun dosa pan kitu di mama sering nyentak ka eta sering nyentak ka anu tentangtos nyaang mama lain ku ngewa prak kedalkeun lisana ku teteh ka mama nya
Allah gelis karena lahunan mama nanya kadi tangkep mama so harwaskeun dina cepilna ku mama brah jantenkeun wejangan ti mama kanggo hidup gelis tu insyaallah nempel dina embun-embunna nyerap kana mana hidup selain nubuhkeun dosa tangtos hidup salame ieu seueur dosa ketepatan ka mama ulah sih diluburkeun pon kitu mama nyentak sanes nyentak ngewa mama nyentak dedehnya kalau hidup brah gelis anak king mungkin mah aya nu ngawulaan hidup tiasa ngawulaan kabdan caroge sing tiasa taat tumut kana jajan caroge mung aya dina jalanna Allah Subhanahu wa taala brah didoakeun ku mama mudah-mudahan hidup sing jantan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah hampura oge mama bisi aya kahoyong hidup nucan kacumponan ku mama gelis insyaallah cara oge hidup bakal tiasa nyumponan naon kahoyong nu dipikahoyong ku hidup brah gelis cekap di asun mamana dicium barakallah si panjang yuswa Allah di asun barakallah salim geser ke apa cepengan panangan aku kenalkan saling ke apa nyonkeunlah dihapunten mangga didoakeun ku apa gelis apa nu sakieu teh beuna teu kieu dirucutkeun cai soca tangan yang hidup dipikanya dipikareus ku apa gelis insyaallah ku apa paris diwalian dina diten enjing margi nu wajib nyaeta wali rama gandong hidup gelis alhamdulillah apa masih kena jumeneng batu rumah terus teu aya ibu ramuna hidup sing bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu ramah hidup masih kene ayah masih kene kopi alhamdulillah brah ditangkep apana mangapa harawaskeun dina cepilna pados jerep dina manahna kanya apa kadeuh apa kanggo hidup geus brah didoakeun ku apa geus hampura oge apa bisi aya kahoyong hidup ucan kacumponan ku apa mudah-mudahan hidup tiasa ngayaki rabi ngajatuh kerami sing tiasa ngangkat hakam dan ngajatuh induk Bapak insyaallah didoakan ku apa barakallahu laka wa barakali ku cekal amin ya rabbal alamin diasuin apa geus Bapak diasuin barakallahu salim deui ka apa atur nuhun apa lagi seri ka mama mangga urang awas sudah pal sampean mama gelis geserkeun itu kasih sini ada itu tinggi kira mangga taikeun mama kana ieu simbol gelis sanes hartosna hidup harta terhajatan lah lagu hidup etang-etang bulan tarima kanu janten indung kapungkur nuju alit hidup di bagan kumaha nya ayeuna simbol ayeuna kawas sudah pal sampean aya paribasa oge sawarga aya di talapak dampal sampean indung begitu mangga urang masih mangga sih bismillahirrahmanirrahim angkat mah niatan dina mana hidup maluburkeun dosa ka mama cuy mama sing ikhlas sing ridho mah hapunten samudaya kelebuatan teh mudah-mudahan dinasih luburkeun dosa ieu mama sampai teh dengan enjing-enjingan kalancaran tun aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala kedah maka cekap dielak wae dielak
sakit. Mangga sujud di dapat sampai mama, dicium dapat sampai mama. Sekali di mama, dede nyuruhkan dihapunkan ke mama. Mudah-mudahan mama si panjang ikhwa sehat salawasa. Biasa nungkulan dede teguhan putra-putri anu soleh pun solehnya kuecu mama. Sekali di mama hapuran dede, insya Allah pengampuran mama ngajarkan pengampuran nanti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Cekap ditangkap mama, terkenak-kenak mumpung eneh ayah mama oke kacang tangkos mah di mana teh Helen kagungan caroge biasa unggal dinten nanggepan mama. Lagi matus aya langkung wajib pangetan hidupnya cuy. Nyata caroge hidup sing biasa kumaha ulah kabejangan caroge omat. Sing nurut kenapa pada caroge taat kana caroge. Mung ingat sing aya dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Cekap salim deui cuy tekenat-kenat salim di ka mama. Barakallah ngalap berkah na cuy. Geser ka apa balik dia. Sami wasaju iya tandani mulang nerima apa nu milarian nafkah kan itu kan dia kago hidup dugi kadang ayeuna hidup pitika ageun tapos nganggo biaya nu sakieu ageuna cuy apa mah ikhlas hidup kago hidup saya simbolna hidup kawasu dampak sampean apa nu dianggo aja ngiji kan itu kan itu apa mah ridho teterang berang teterang putih kamu hidup menuju alit kapungkur mama hoyong jajan atuh insya Allah apa amanya hidup mana berat ayeuna simbolna ngawas sudah pas sampean apa hidup ulang dari mata apa di lapan di sengitan kana di hidup nyengitan nama baik kana jantan sepuh ku amal-amal soleh sing akur jeung dulur tatangga sareng baraja cekap pada sambil nyuh di dalam sampai apa sakit Bapak apunten abdi mudah-mudahan apa biasa ngapura samudaya kalpatan deh insyaallah panghampura ti apa ngajarkeun panghampura ka Allah subhanahu wa ta'ala sekali di dada nyuhunkeun ka apa nyuhunkeun ridho nyuhunkeun widi dina dinten enjing daripada ditikahkeun hoyong diwalian ku apa sing ridho sing ikhlas niatan dina mana kanggo ibadah dina kadang insyaallah ajakeun amal kasayang ka urang sadaya amin ya rabbal alamin cekap ci ditangkep deui apa mangga barakallah karewosan apa mangga bilih bade maengkeun wejangan makanggo tuang putri insyaallah supados nyerep dina manahna nyerep kana mun-munanana insyaallah ajakeun jimat kanggo tuang putri ku urang sadaya nu dipikareus ieu janten pibakaleun dina rumah tangga cekap salim deui cekap barakallah ayeuna ka tengah-tengah cu ditangkep kuduaan ku mama sareng ku apa di dinya sok tangkep ka tengah ditangkep ku apa sareng mama harewaskeun di mangga cu mumpung keneh aya waktos hidup sasarengan sareng mama sareng apa gimana dulu lagu wajib ku caroge pilih kagungan damel di luar kota di luar negeri hidup kedah ngiring sareng caroge ayeuna mengenai waktos sareng mama sareng apa dakeun kabideung rasa kadeudeurkannya ti apa sareng ti mama insyaallah alhamdulillahirabbil alamin cekap mangga cari kelah di tangan katawis gelis di payunan urang sadaya aya kadang wargi tangtos aya uwa bibi nenek sareng aki sadayana urang kunjungan sareng mama sareng apa tangtos hidup oge di dieu teh sagelina aya uwa bibi nenek sareng aki sadayana mangga urang pun doana wabil khusus kana paling dia oge paling cenah mangga di hati ku mama sareng apa mangga bismillah katengelan mama keras apa urang kunjungan tangtos hidup sareng lepat oge dosa kudu doana kane geula paling disik mangga pundut tu anak sami sareng mama doakeun ku ne mudah-mudahan dina kalancaran tur aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala mama oge sami salim mah nyuhunkeun doana mama oge sami pundut tu anak insyaallah kada dagangan
sami ngiring nguriling apa sudut doana gelis mama oke sadayana insyaallah ajakeun berkah kalau berkah nang bapak nengna masih kena ayah dan ogen sing paranjang Yusuf sehat salawasna sami salim sadayana uaa kita sami doakeun gelis menyaah ka hidup alhamdulillah seueur ngadoakeun langkung ti 40 jalmi insyaallah ieu doa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Teras murid pidoana ti uang aki sadayana insyaallah. Mangga mama sami sadayana kuriling al berkahna urang sasarengan kalian dia insyaallah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kawitan mas takal lama. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ke mama cuy salim diasum deui mangga bapak Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya maka sareng bu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya ya Allah Gusti junjunan abdi segala nampi dosa-dosa abdi hapunten Gusti Ibu Rama abdi tina segala dosa berdosana tina segala dosa berdosana Astaghfirullah